Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Surutu khutbataini asyaratun. Arilobana syarat dua khutbah eta ya 10. At-taharatu anil hadasaini anu kahiji nyaeta bersih tina hadas dua, asgori wal akbari, hiji hadas leutik, kadua hadas gede. Wa taharatu anin najasati pisaubi wal badani wal makani, jeung bersih tina najis dina pakaian, jeung dina badana, jeung dina tempatna. Hartina pakaianna kudu bersih, badana kudu bersih, tempatna ge kudu bersih. Wasatrul aurati, jeung nutupan aurat. Arti nutupan aurat katutupan aurat. Wal qiyamu alal qadari, jeung nangtung ka jalma anu kawasa. Artina kanu kawasa kana nangtung kedah nangtung, kecuali kanu udur, kanu lumpuh, kanu teu tiasa ngadeg maka eta tiasa bari calik. Wal julusu baina pauko tumaninatu fi shalah, jeung diuk antara dua khutbah saluhureun tumaninah dina salat. Artina calik dina narika calik antara dua khutbah teh si imam atulah gagancangan calik dina antara dua khutbahna, kedah tumaninah, kedah sakirang-kirangna ngarengsekeun surat Al-Ikhlas sumawana si makmumna ge. Wal mualatu bainahuma, jeung tuluy-tuluy antara dua khutbah, wa baina sholati, jeung antara sholat. Artina tos khutbah beres khutbah teras dilajengkeun kana sholat teu bisa ditunda heula. Beres khutbah gubar engke ngadeugeun deui sholatna tata tiasa, tetapi kedah tuluy-tuluy. Wa angtakuna bil arabiyati, jeung kudu aya kana eta khutbah teh ku bahasa Arab. Hartina lamun teh mah dina khutbah teh ku bahasa Arab sadayana eta utama afdol, tetapi diterjemahkeun dihartikeun oge eta kengeng-kengeng wae, tetapi kedah aya bahasa Arabna seperti maca ayat Al-Qur'an, maca surat, baca hamdalah, jeung sajabana. Hartina meunang make bahasa Arab oge disurahkeun. Lamun bahasa Indonesia hungkul teu aya bahasa Araban, tah eta teu sah. Tetapi lamun bahasa Arab hungkul eta sah. Lamun diantarana dina khutbah aya bahasa Arab oge dihartikeun, dijelaskeun maknana atawa disurahkeun ngaranna, eta sah-sah bae. Salajengna wa ayyusmi'ahuma arba'ina, jeung kudu kadenge kana dua khutbah ku 40 jalma. Hartina kedah bedas kedah kadangu ku 40 jalma. Wa angtakuna kulaha pi wakti zuhri, jeung kudu aya jalma sakabeh dina Jumat teh dina waktu zuhur. Hartina dina waktu zuhur teh kudu geus kararumpul si jemaah jeung si imamna geus araya di lebat masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.